Kuat nggak beredal. Kuatku nggak. Kuat kamar. Kuat nggak beredal hiji 2 3. Kuat kamar redal. Kuat nggak beredel. 3. Kuat nggak berebel. Sok. Kuat nggak beredal hiji 2 3. Kuat nggak beredal. Sorry. Kuat nggak beredal hiji 2 3. Kuat nggak berebel. Kuat nggak beredel. Sia teh. Beredal. Hiji 2 3. Kuat nggak beredel gitu. Sing live. 3. Kuat nggak beredal. Geus bae. Baik kan ini. Kuat nggak beredel. Sok. Sok. Kuat nggak beredal. Awas. Bisa tuh ngomong. Sok. Kuat nggak beredel. Sok. Kuat nggak beredal. Beneran mah. Cenah mah cek beja. Poe minggu teh erek aya wayang golek. Di mana si Mang Uned? Hayang ngalaju euy. Tapi ieu teh teu boga duit tah. Duh. Kumahanya? Aduh, aing mah. Duh, saha tuh ieu nya? Nyimpen galang di dieu goblok. Aduh, jadol teh sia ngajak nebut ka aing. Duel jeung aing sok. Adieu mani mah. Leh, si Aceng keur naon ya? Siga nu keur latihan silat eung. Sampeurkeun ah. Can, miluan silat satu urang eung. Yang diajar ye. Aing malen keur silat. Terus eta keur naon atuh? Aing mah keur gelut. Sia naon yang sirikeun? Hei Galang, cicing nyalong. Urusan kita belum selesai. Nanti gue kembali lagi. Tungguin ya, jangan kemana-mana. Sampai lo kabur. Liatin aja, gue bakal ubrak-abrik lu. Naon maksudna Cinar si aing serikeun urang? Lain serikeun urang mah Terus naon? ngetawain. Oh, emang ngetawain naon hartina? Tiap ku aing dijelaskeun kanu ieu panas di dieu mah.
Mere support, Con. Good. Iya, ini baru namanya temen. Kunaon sih yang sirikan deui? Support dong, support. Oh ya. Con, ari maneh kunaon? Tepikeun kabaku hantam gitu jeung galeng. Biasa urusan laki. Cewek mah gak perlu tahu. Jir, bahasana jigan heueuh. Lain Sinar. Mana erek ningali wayang mah? Nya saha nu hajat? Si Junaid ngawinkeun anakna. Anak manu mana? Anakna nu bungsu. Oh iraha, poe naon jam sabaraha? Di mana tempatna wayang naon? Saha dalangna? Carita lalakon naon? Bandung dagang teh di ditu. Jadol teh. Kuat ka ngaperdo. Jawab dong. Ya jawab atuh, pananya. Oke, dengekeun. Isukan poe Minggu jam 12:30 peuting di Kang Uned. Wayang golek ajen. Dalam cilik. Kalakon seni leluhur jeung duduluran baloba nu dagang. Puguh kebeneran aya maneh. Si kurang minjem duit. Soalna dari itu loba nu dagang. Aduh, teh sia masak pering tungtung. Kuat kahese aya nama euy neangat nakal kalapa teh. Kuat geus mentas laut leuweung gunung euy. Jadol teh dengan siga judul lagu. Aing mah euy mapai jalan Katapak ngajog-jog akahiji lembur bari teh karasa capena dayeuna mah naek ojek online neangan tangkal kalapa buat kahese kacida. Aduh hese euy lah kira sugan lah kebelah ditu sugan aya. Kapal! Minta duit! Kapal, woi! Minta duit! Untuk dibere ku aing dibale dong! Sekarang teh salam barma, woi! Dulu itu budak keur naonnya? Wah, gaweanna kitu ku aing ya. Weng, bae dog sia! Tah, rasakeun sia goblok! Jarah teh sia wani ka aing. Ih, maneh mah licik anjing 2 kali. Gawean di ku aing Tolong, kalah aing can siap. Jadol teh ah. Wah, bener ya. Ngajak tawuran. Capek. Aing dalekeun sia kapal. Jang, keur naon maneh di dinya ngadon sasarean? Lain ku sasarean, Mang. Terus keur naon atuh ilaing teh Jang? Keur modal. Gusti, teuing sia mah euy unik modal ge bari sare. Ganeng heula, Mang, tong dakwah teuing. Aing ke dakwah aing mah jadol. Terus keur naon? Keur modal dewek mah. Olah, kumaha sia? Ayo pedi hudang. Jang gede. Akang rek nanya bae. Baik. Lain Jang. Akang Epwata tadi ngadenge, ujang ge gorowokan bari jeung ngomong minta duit.
Emang ujang teh butuh duit jeung naon? Jeung bekal. Jeung bekel naon? Bekal nonton wayang. Oh, nonton wayang golek ajen anu poe Minggu di Mang Uned teh lain. Nuhun Kang. Yang geus lah Jang. Lamun ujang hayang duit mah baturan akang epot we yuk. Baturan naon Kang? Baturan akang neangan tangkal kalapa. Jeung naon tangkal kalapa Mang? Jang janur Jang. Kunaon sih teh ngadun 1000 bang? Maknya atuh Kang. Jajang Nur Jaman rek dibere tangkal kalapa. Lain Janur Jajang Nur Jaman pelatih sepak bola, tapi Janur anu melengkung teh dengan janur kuning melengkung anu dina acara hajatan kawinan. Oh, begitu. Lain ngomong atuh Tita tadi. Pantet tadi gaeng teh ngomong jadol. Kang, nya eta teh Mang Uned arek ngawinkeun anak bungsuna. Bugu Kang Uned teh rek ngeprukeun eusi kanjutna. Ih, si Abang mah jorang. Babalaan gitu kanjutna, eta erek dikeprukeun kitu. Eta mah paribasa kehed. Oh, sugan teh kanjutna bala. Lain seteleng kanjutna bala, aing ngeprukeun eusi kanjut teh artina teh rek ngawinkeun budak bungsu. Tah kitu ilaing paham. Paham, komandan. Oh, syukurlah aing paham mah. Lain kira-kira maneh daek teh nganter akang neangan tangkal kalapa. Aya buruhna weh. Aya tenang sia mun itu percaya ka aing teh. Soal teu pohola aya duitna weh. Aya tenang sia mun itu percaya ka aing teh. Duitna banyel. Con duit mah boga. Sok atuh ningali. Sok. Sok sing percaya ka akang mah kalem duit mah kagak ngagesek deui. Teh heula nya Mang. Sok lah, kalem wae jeung amang mah. Nah, geuning mana wat dikitukeun duit akang? Ya Mang, kieu teh ari basana turukeun isi dompet. Nuhun nya Mang. Sador teh geuningan atuh dikitukeun duit aing. Sobat Hari Arengka dugi ka dieu wae lalakon ngetrukeun eusi kanjut. Jadi pribahasa ngetrukeun eusi kanjut teh nyaeta ngawinkeun anak bungsu nya. Janten sakitu caritana di Hari Arengka. Hapunten samudaya kalepatan mugia katampi nya. Sakitu wae upami aya saran ngadamel video naon mangga Di komen. tulis wae di komentar bener pisan. Tong hilap oge di naon? Subrek Tadi subrek nya di komen, di like, di share nya. Sakitu wae nya ti Kang Epot sapara kanca mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngalengit deui nya. Siap. Siap. Cing. 1 2 3 Hah?